Oke guys, ayeuna poe Jumat tepatna tabu 8.40 wengi. Ayeuna urang rek ngajelaskan sakedik kana virus corona. Tapi sataacan kana bahasan, mending orang langsung kana game. Ayeuna urang geus aya kana game. Ya, di dieu abdi make Hero Bruno. Numutkeun awal, urang rek ngabahas hiji virus anu akhir-akhir ieu ngabuat gelisah urang sadayana. Virus eta kasebut dingaranan COVID-19 atanapi virus corona anu langkung akrab. Double kill tah. Cek dokter teh virus corona lemah di luar awak manusia, tapi bahaya pisan namun masuk kana awak. Tapi kusabab seueur anu kapangaruhan ku virus ieu, kalayan korban positif corona ngahontal hampir 900 urang, sarta korban mautna ngahontal 79 urang. Di sadaya kegiatan ditutup sareng ngalih ka imah. Janten ieu dilakukan ku pamarentah pikeun mutuskeun panyebaran virus. Di dieu kuring hoyong bagikan saat ditanyaho ngeunaan kumaha carana nyegah virus corona. Hal kahiji anu kedah diterekan nyata anjeun kedah ngajaga kebersihan di jero imah atanapi di luar imah. Kebersihan dibagi jadi dua, mimiti ti diri sorangan sareng tina lingkunganana. Anu kadua aya omongan sapertos ieu, panangan anjeun sumber tina panyakit, maka panangan kedah dijaga bersih sabab panangan mangrupikan sumber kumpul virus. Nu katilu anjeun kedah ngajaga kontak awak sareng batur, cobian ulah kumpul heula, bade ngirangan resiko tina kaserang. Anu kaopat anjeun tiasa nganggo sanitizer panangan. Anu terakhir henteu hubungan sareng sato, dahar kadaharan sehat, sarta henteu kurang nginum. Tambahan nu terakhir, cek teman abdi teh nginum teh bagus pikeun ngurangkeun dampak COVID-19. Meureun eta ti kuring, jumpa deui kana video salajengna.